aku mandi. Allah, aku mandi. Aduh. Jangan saya bikin sakalan sih. Iya nanti. Di bagian TPS mana? TPS 5. 5 kan 5. Tadi mapan deh. Oh. Sukan mo rin. Nani? Hindi niya kene. Wa may TPS genap. Pwede di niya kene. Oo, di niya kene. Tapi na beda lawang meureun. Oh iya, beda asup na. Kopek ah. Oo. Dulu wat. Beda asup. Beda asup. 5.000 tadi. Ini tadi udah nang hutang hutang. Terus Hutang we, hutang. terus boga ka butuh we kamu tang Kabihan ge anu pun harga lebak nasi. Ai nu gede meuleunan wa hutang 6 miliaran. gede deui. Ai urang meuleunan ribuan. Jika butuh urang sapa poe, hutang ge. Kabihan ge bu jalan mana tuh kali hutang. Aya tuh anu pun harga sarobong. Jangan nami sombongkeun. Imah teh boga. Imah ngontong. Salah dia apa ngontrak salah. Imah ngontrak. Ya, Pak. Iya, nanti jangan capek itu mana kok. Si Anis eneng tinggi. Kakek-kakek itu baru datang. Balik jikir kamari. Bebe balik jikir menang duit menang duit. Coba yang dulu angkot. Dene. Itu lihat nak kapan. Menang jikir no balik jikir jalur menang duit. Itu Allah. Wah. Karena harus bersyukur. Hei, aing kumi. Hei. Kan kemarin kan dipakai, Bos. Kopi aduh. Ya mana kakak anak-anak? Iya, itu mah menang berjikir, naik beli-beli kadaharan, cilok mangasan, satu traktir berjikir teh. Babe, sabar otip berjikir kenapa cepet? Mbak Otip jikir. Duit lembaran kita kipas-kipas. Nah, cek Atok-atok. Dian kemarin. Anak menang duit. Nah, pakai tas doang ya. Coba mau naik 2 kali sekali ya. Sama mobil. Seminggu 3 kali game minimal seminggu. Tadi kemarin kan sama mobil. Ini dia. 2 mobil. Oke, pakai baju barodas. Babe, pada saat arek apa data kerapat pantai. Lomba teh genep ge. Oh, parang saurang ge. Arek kerapat pantai bikian itu nanya ke bian. Lain sama pengajian. Bian kamarana itu bapak-bapak taruhin pakai baju bodas, nyala rentas. Arek kikir. Kan saya menang sembako. Bian. Oh, heeh. Jikir rek menang sembako. Milu eta bi mang somah. Milu mang somah teu dah heula we dagang warung kitu. Di mana-mana ge jikir menang anak pahala meureun. Atuh eta mah lain. Aduh. Menang eta menang sembako. Nanti jadi di Cinameng Pendopo. Nah, keluarga Maria kan lahir bulan kemari. Itu di pasar Cinameng Pendopo tanggal 5.000. 5.000 yo, warga. Terus nak kamari nak aya 2.000. Naon baralik da menang. Menang minyak, menang bawang, menang cabe. Darah angin daun babe. Ai urang kok urang ngajakan ya urang bulan hareup kan mari rumah. Dan harus aya deui tiap sabulan sakali dirayakeunna. Ai urang meureun tukang dihau wae.
Tengadengi. Jadi Ai kue. ada naik jelema kuli mah. Jadi tengadengin nyawanya. Urang mah tengadengin nanam. Ngadengin nah jangan saukur kieu. Nih hayang daang anak urang. Usah munah. Butuh hau. Tahu saya salah Bu. Tuh. Lu pegangan dia sabun biar mergo. 2000-an, Andri. Ya, sareng ya. 2000-an. Kan duit sarena. Sedangkan duit sarena we eueuh kumaha ieu. Aang can gadihan dia nyan kue. Can jadian cenah. Can jadian ya umi akang aduh sia. Dia nyan sampingan heuningnya kan geus masak kan mau. Now, simpak tarang tidur lah. Tengah simpak ke Gaji tidur lah. geus meleh hoya tuh gawe tinggal tenaga doang. Mana berat pegawaianna. Atina sakit oge bersyukur. Urang mah bersyukur we. Itu kok kan. Kumaha deui? Bari liar-liar ge be. Bari lieur ge. Ngopi cenggo ge. Senang we. Happy we. Di roti 2000 di ngopi. Gula aren ge Ada enak nyamuk can mulai beak. Nana. Sarua tuh urang nyangut teh buka beas. Loba Iya, beas. ngeus. Geus dahar ieu cenah geus aya. Menang besek. Di mana? Si bapak anu dagang di eta teh ya. Di Dermata. Sah si bapak sih. Itu nu dekat mah itu di pojok. Si Anis. Si Nis. Nu anyar. Heeh. Ini ngikut apa jali? Heeh. Nu anyar. Oh. Rahman si Ain. Dibawa ke masjid. Sini Ain besek. mah masjid di dinya di Kamling. Oh, dibawa ka dinya. Manehna rek ka ditu. Oh. Bagi KB. Nu aya di Kamling. Naon-naon sekarang masih bokna. Aduh. Biasa lu ayam. Aduh, nah atuh. Atuh lauk tahu tempe sambal. Mau pecel Oh, ayam. pecel ayam berarti. Alhamdulillah. Oh, bieu alhamdulillah. Aya nang sedang ke sari mancan ya, Ceu. Atuh ban babeh dahar ai urang. Ayeuna uang geus dahar. Ayeuna jam baraha? Jam 1. Nah, Ayeuna teh ka sore pan urang kelapa deui. udah naon coba ieu kudu nyaho atuh geus olah. Ayeuna lamun duitna eueuh kumaha jeung meuli beas? Nyautang ka warung beli beas. Utang geus numpuk di warung utang geus Nih, numpuk. mun kita ngutang beas ka warung warga. Aja teh nyaul. Ai urang mah kieu sih Nis. Teu boga duit ngentang heula. Yang boga duit bayar. Engke kamu boga bayar. Atun teu ayeuna tau. Lumayan. Masih dipercaya make ke warung. Heeh bener. Mau dibayarkeun aya urang. Sok galak mah boga warung nih. Sok galak urang dibayar. Dibayar mah keur nyokot nah. Era urang mah we. Era urang mah era pok sebenarnya mah. Tang deui, ya tah deui. Ang ayarna cenah nih.